Angongo. 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 Acara ngobrol dan ngopi angongo. Fokus belajar capruk angongo. Pemirsa dan guys, Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang edisi Angongo memancing. Teuing mancing naon? Atau tingali wengke. Ia posisi di daerah pamit telepat mah ieu daerah Pangandaran. Nanti Pangandaran 4 jam dugi kami lamare gitu. Abi ieu posisina anteran kopi lah cari tanah mah. Jing jalanna ka mana ieu euy? Ya jalanna ekstrim ya. Aing 80 kilo ya awak. Mirsa dan guys. Ya, Mang Opik, Mang Icuk. Angongo fishing. Kurang. Yes. Jejer. Eta majoran. Udud. Itu hasilnya itu. Itu aya di handap. Alhamdulillah 4,5 kilo pemirsa dan guys. Pisan ya, Mbak. Di jam seberapa Mang Opik? Di tadi urang geus 350 tahun nyaguk di dia. Ay. Alhamdulillah. Kita sudah nguseup ke sana kemari, abi geus nguseup ka Sungai Nil bieu teh. Di ditu eueuh sanggutan lupat deui ka Amazon. Astagfirullah. Margi di Amazon kalah disanggut Anaconda, akhirna nangkok di Cibaluk. Ya. Yes. Abi tadi pawartosan mah tadi abi ka ditu, Kemana? ka Pangandaran. Mohon tadi teh Pangandaran heula panjalan Oh. udah guling atuh ka ditu ti Pangandaran teras ka Pacitan, tadi nyoba heula ka Bali, Pantai Sanur diliwat, nangkok di dieu. Kita sabrap poe ngurilnya. Nah, Mopik, Bulan Mopik. poena. Icuk Bang Mopik. Tah Manawi dianya, non. Ayeuna mah aya ieu beungeutna ieu ban biasa nama anu ngobrol mah Tara aya. aya. Angongo nguseup, non? Fishing. Angongo fishing. Keren. Sanes pusing, sanes. Sanes ka pusing Fishing. mah teh nyangut, eueuh teu meunang lauk, kucing kakara. Ya kanggo Spot. penggila mancing balanu. Jadi nu mancing teh nu gelo hungkul gitu. Hah? Ente jadi urang teh naon? Nu beuki we. Nu beuki mancing. Resep. Oh kan kitu kan kaleuwieun. Mampi kita teh nyenakna abi teh nu hajat teh. Ngan wawan-wawan eta. Kopi. Pan pesanna kopi cenah tadi itu. Sabaraha haeun, Mang? Keun lah aya nu endorse. Aduh. Aing keur endorse wae leupat teh. Da ieu kanggo penggila mancing, anu resep mancing balanak. Jadi Mangse mangse sesepah ataupun Sesepah. gelang honye seueur di. seueur di dieu tepatna. Pamiti daerah Garut malah 3 jam setengah. Upami ti Mozambik aya kana sadinten satengah Mozambik. Di Mozambik tah. Pami nu daerah ti Australia panginten eta mah nyaemutan we lah. Nah dek ka dieu nah moal eta mah. Terserah we. Sok terserah tau kumadinya we. Teu teh sawios. Serius eta mah. Us. Nah ini pemirsa dan guys. Kebenaran ieu tah. Tuh. Ya. Kemungkinan ini berat 4,5 kilo pemirsa dan guys. Langkung mah. Langkung. Pami microfishing sapertos kieu aya kana 10 kilo 5 os lah. Tapi siga nu hampangnya di jingjingna nya. Berat ya cobian geus sok cobian cepet. Tuh. Lauk naon ieu eta namina? Aya nu namina lauk wahangan. Ieu lauk wahangan ieu tuh. Lauk lang eta. Nya aya Katamalan teh eta cenah. sanes tamalan ieu mah tuh tos meser-meser bajuna geus saya deui. Ya, mangga. Ya lumayan upami ya di lauk geprek. Wah, Kalau lauk gogot tanu kieu nu disebut lauk 14 wajah teh. Tuh, ya aya totolan di dieu sanes lauk anu dilindungi jangan tiasa dituang. Tiasa dituang. Damun dilindungi moal di wahangan paling teh nya. Wah, Paling aya di PGSDA. mohon tah ya. Say hi. Kuat gitu teh. Tah gitu. Ya, Silimatik. woi, kuat. Terima kasih. Eta disadanya?
Omat subrek euy angongo. Dah. Gini bisa. Subrek. Oh, gitu. Subrek. Lu sih. Jika terus laminya padinten setengah teh tuh segala dicanak nih Oh, sekolah di Canak kita abdi temu istri nu ditaenak teh jeung Adia jeung Putra. tempatnya enakeun tapi misalnya guys. Pengen kasur si ka Jogjona. Nah, pamit di dia Yeuna abdi di dieu dugi Enakeun. kangke mungah puasa. Hah? Mungahan ge di dieu abdi sih. mungahan. Dugi ka mungah ieu teh dugi. Oh la ilaha illallah. Jigana taya damelnya. Lan, Taya damel. ah ya pan museup. Ya taya damel. Tuh, itu di situ sami itu nuju nguseup. Kade, bisi pemirsa dan guys, itu pajar ke nuju ngojek sanes nuju ngojek. Itu nuju nguseup. Manya nuju ngojek di nu kitu. Nah, Tengah kasuujonnya. tunggu aku sudah eta cenah nyebat ke nuju ngojek sanes, itu nuju nguseup. Ojek juahangan. Anak arep atuh. Geus ngopina eta. Nyamut. Tuh, iya pemirsa dan guys. Coba lihat. Lauk deui naon di lauk deui. Lihat. Ini. Oh beda ieu nya, beda jeung nu tadinya. Nah, lauk nu dia This is Mang. Urang make bahasa Inggris teh. Heeh, jok. And this is the nyangut and the babi jiti atau giant trevally tapi leutik ieu mah teh giant. Berarti little trevally. Ya alhamdulillah ini mungkin sekitar beratnya 6 kilo lah. Kalau segede-gedenya mang icuknya. Tadi Nah. lu leutik 1 Lain. kilo. Gede. Ieu saluhurna 6 kilo. Apa nu tadi mah bari mawarang so. Sekarang tadi rek pipinahan. Nah gitu, bisa guys kita laan. Jadi memang di sini lauknya Oh jadi rupa-rupanya mang teu demik dia mah jadi segala aya gitu. Tuh, ya. Ini yang eta teh namanya naon bagad teh lain. lain dia mah baby jiti. Citi kue. Kue. Oh. Jadi jiti itu Tapi pan kue mah di laut cenah. itu di laut kalau sudah dewasa. Jadi untuk bertelur mah mereka memakai bus satu rombongan biasanya masuk dulu ke muara terus ke sungai bertelur dan jadi segede kieu. Setelah itu wih deui bade nyewa Grab, bade nyewa naon ngaranna teh ojek gitu online naon, barunya. ojek online biar itu bisa gitu. Oh. Ini yang namanya BBJT, BBC dan guys. 5 tik sini. Oke ya. Subrek atuh. Nah, gitu. Sip. Lanjut deh mancing. Eta teh bola kopina si Icuk mah tadi teh nyangut teh. Nyangut menang hiji. Menang hiji ngan lesot. Atulin menang meureun lesot mah. Tuh, jadi opana kudu omat. Pemirsa dan guys, jadi opannya memakai hurang ya. Udang buluk lain. Lain. Ya hurang Usup nomor sabaraha bisi teh apaleun. Bisa tak apalun ada abi mah usupna siang. Jadi kalau siang itu nomor-nomor yang kecil lah. Nomor-nomor kecil gitu. Tuh, lumayan lah. Ti opat pon tadi 100 berapa ya tadi teh? 350 tahun. 350 tahun bebenangan 45 kilo. Nah, eta. Ya berat ya salaras nama ya. Eta teh berat kan ngahaja we si eta mah. Kitu siga nu teu berat wah. Beratna beak hareup teh. Bisa sadar guys. Jadi kita lempar lagi, stay tune terus di Larajo Angongo Fishing. Fishing. Oh jadi mang mun ngalempar tapi si nu nanyakeun ya. Hah? Nah cenah ngalempar teh ka gigir. Sabab Teu kahareup. carina aya digigir, lamun ke tukang urang ngalempar bakal moal kawahangan. Tapi ka ditu ulah bilih disanggut lalaya tampi bayawah. Ayana urang ngalempar kumaha ginu nyanggut dari belah ditu lempar ka belah ditu, nyanggut tadi lempar ka dieu. Kacai Jadi lamun lolobana ka gigir bari tu tuluy ka ditu. Itu berarti lauk keur ngumpul di ditu mah. Tong maksakeun hoyong ka tukangnya. Tong maksakeun hayang ka tukang lo bareungit di tukang mah. Kenal itu batur baralik. Oh batur mah eta teh sigana waktu sabade pangsiun atuh. Oh. Tadi jadi waktu nyanggut mangse mah tos CF gitu. Jadi ada beda-bedanya nu ngalakalina nya. Beda apaan ieu. Beda-beda ka hayang. Jika tadi teh ari urang mah fishing itu mah pusing da teu bebeunangan. Gitu, Terus Bang. wae euy. Jadi gitu bangnya. Oke, stay tune terus baro. Biar sadar guys. Lah, Naon baro teh? bro maksud orang teh. Biar sadar guys. Simpen wae di dia. Cuk di upanan atuh euy. Ieu. Aing urangeun sugan meunang So. Pakai kudu dinya ayeuna. Nah. Terlihat eta naon Itu sejenis kuya, Mang. Sejenis kuya itu. sejenis kuya ta etanya mangnya. Jadi Anggar. masih kesadaran masyarakat untuk buang sampah pada tempatnya itu mungkin masih
kurang begitu. Jadi cobalah kita lebih sadar diri untuk membuang sampah kepada tempatnya gitu. Kalau tidak ada tempat, makan lagi lah sampahnya gitu. Biar jadi kompos gitu. Nah, itu jangan menyalahkan siapa-siapa, ini kembali lagi pada diri kita. Jadi Kalau bah banjir nyalahkan pemerintah. padahal yang salah bukan pemerintah, air nawa Airna gede. dan merenang saluran ke Sumbat gitu. Ini saya tidak bohong, sambil kukulingan begini ini sambil culak-culak, siapa tahu ada tanaman-tanaman yang bagus ini teh. Ini masih banyak di sini, tapi saya mah haream kaditu kadir kumargi sampai anda sudah rincuk gitu sama saya. Yes gitu. Coba mau beteng berat. Tinggal ya. Eta. Saya ini six pack. Sebetulnya saya six pack, tapi saya tidak mau memperlihatkan diri. Ulahnya sombong. Jangan sombong lah, nggak usah sok. Lagi kasep salah ras nama sini ada yang kasep. Benar itu. Bukan karena tidak ada yang tahu, lain karena nu apaleun kasep teh. Tapi memang henteu gitu sebetulnya. Tapi dah kasep gitu. Sok sanu nyebutkeun mangicuk cenah. Mangicuk cenah geulis heueuh. Ya, oke. Iya. Cek Mang Opik cenah kameramen non Jomblo. sama Cek saha. sing sumpah demi Allah. Heeh. Cika tuh euy. Ya prospek cerah ya. Bagi anda-anda yang masih single, bagi anda-anda wanita dan juga janda boleh yang masih single. Ini prospek cerah, Mang Icuk itu punya 16 perusahaan. Naon wae? Hiji. 16 perusahaan. Hiji. Kan tong dibahas anu ti 2 kali kan sempat ke 15. Hiji sempat ke 16 we. Hiji sampai 16. Heeh. Yang pasti itu perusahaannya perusahaan wadul semua. Hiji. Dia Mang Icuk. Multi Multi talent. Itu Mang Icuk multi talent. Keadaan makin sore makin gelap ya guys. Strike lagi ternyata. Naon? Kacid. Iya lauk naon ya lauk jenis naon ya? Sok. Yang terang abi. Lauk naon. Aduh anjir. Coba sih. Aduh. Oh, ini yang dinamakan kalau di air tawar itu sepat. Oh, Sepat. Nah, ini parisium. Nah, Pari ini bentuknya. Parisium. Kan dia yang ini yang namanya lauk picacubeken itu seperti ini. ini pemirsa dan guys, jenis lauk yang dilindungi. Nah, itu jadi Tidak tidak bisa dibawa, tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, Ya. tidak boleh diambil, itu harus catch and release ini. Rilisnya jangan ke air ya. Jangan ini mah karena ini bisa ngagalacang ini. Inilah yang dinamakan parisium. Oh. Nah, ini. Jadi sesuai dengan motto Angongo ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalkan kita buang sampahnya secara sembarangan, kejadiannya seperti kieu pemirsa. Karunya kanu nguseup. Karunya kanu udud di kabaseuhan ku tinggal Oh. kita buangnya di sini saja, nanti kita kumpulkan parisiumnya gitu. Iya. Dan kita upanan lagi pemirsa, dari siapa tahu lah untuk kedepannya yang nyangkut Anggus euy teh. ikan. Tapi cuma teh anggusan we. Kalau di entepan ayu-ayuan terus yang menang eta. Kembali. Dulu Tuh heula tidak nya. nyangkut pantang pulang sebelum Nyangut. nyangkut. Iya. Jadi, masih stay tune di radio ada suara Angongo. Angongo. Nah, pemirsa dan guys, Ya, bagaimana Pak Sandri? tetap kanggo anu resep nguseup. Anu resep nguseup di muara. Ya. Mungkin eta nama. Khusus nama. Iya. Di dia tempatnya Oh, di sayanya daerah Cibaluk. Cibaluk ini tidak begitu jauh dari Raja Ampat, Papua Nuggenek ya. Gini. Papua Nugini. Maksud saya itu. Papua Nugini. Iya. Saya tanu nelpon deh. Digana babeh eta mah. Kade ulin ulah jauh teuing. Non kegede beuteung. Gede beuteung. Kegede beuteung ulah jauh teuing cenah urang losok itu. Pemajikan urang eta teh. Kade uih ulah magrib teuing nya naon? Eta nuju ageun patuangan. Beli kalapati. Kita lempar lagi. lempar lagi ya. Iya tuh. Oke. Tuh, ya, jos. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Wah, wah. Wih, wih. Oke pemirsa dan guys, ini ikan bakukunya Bang. Mana ningali?
Oh ya, itu anakan bakuku mang. Bakuku. Ya upami telepat mah istri. Nah, Mbak. oh, Bakuku. Upami jaluma mang. Mang kuku, Mas. mas Apa kuku. mas? Atau mas mah upami terus dewasa. Mas kuku. Mun anak-anak Ujang. Jang kuku. Rame ya. Isa keluarga kuku namina. saya keluarga kuku. Keluarga kuku iya. Tetap usap dengan nomor 10. badak teuing. Nomor 7. Nomor 7. Lepat abi. Nomor 7. Kumaha informan teh teh. Udang. Umpan tetap udang segar. Udangnya harus Ya. dibuligir. Harus dibuligirin ya. Oh ya. Jangan sampai Eta udang malah asup angin. Oh, anak itu dengan sup kena cai di kerok. ini udah 2 kali shoot ya barusan ya. Sorodot. 2 kali sorodot. Dan akhirnya Akhirnya ini strike. Strike juga ya. begitu pemirsa. Saya Selipat. mencoba. Bakuku. Ini beratnya sekitar Ngacleng. Otak ngacuan gede eta teh. Sekitar leutik 8 kiloan. 8 kilo. Kata mun percaya. Percaya kan baik. Lanjut. Moal maksa nu teu percayanya. Ini Sok diajar heula. naon di jelek Useup naon? useup panasan deh kitu teh ningali batur nyangut jadi milu hayang useup gitu. Tapi mah aduh mal hade teh di kopi hideung heula pemirsa dan guys. Itu biar semangat begitu. Ya. Semangat menggebu-gebu, membara gitu sepanjang masa dan juga berbunga-bunga hati ceria. Ieu pesek ulah eta na. Naonna? Kurangna. Pesek sok pesek. Biar cepat disangut gitu mah. Kayak katel mah digoreng we. Memang seperti itu, Mang. Kalau misalkan sisa umpan biasanya aku saya juga begitu. Sisa umpan itu kalau tidak dicaplok ya mau ke sorangan gitu digoreng saja gitu. Pan manusia we. Umpan manusia aditu teh. Gitu. Bismillah. Oh. Doh. Oh, Wah, doh. coba kita lihat ya guys, ini cara mengalungnya bagaimana. Orang biasanya di tengah laut. Ya, Naon? Ngadon ulin. Ngadon ongkek parahu. Tah. oh, Gitu. Kasih we tuh kudu hayang ka tengah. Nah. Emang nyangutna di dinya mah. Oh. Betot saeutik. bilih nu teu terang tah itu teh tower nya. Yang mana? Tuh, itu nu jangkung. Ya cuaca alhamdulillah cerah sekali pemirsa. Cuaca hari ini cerah kan cedem. Dan angin rada gelebugan di luhur gitu. Tapi Cerah alhamdulillah. ngan rada cedem gitunya. Ya, cerah Jadi, tapi Upami kanggo anu resep-resep nguseup, Iya, mancing, iya. lauk nu arageung di tempatna. di dieu Oh. tempatna. Bararada gitu. Kan teh di Leuwi Pari. Leuwih Cibaluk. Pari, Cijeruk. Teruskeun we urugan. Di mana itu urugan di dieu? Ngan omat babakalan kopi ya teh nu dagang di dieu mah. Mohon. Aya di dieu mah siga disaguling, cirata geuningan aya nu dagang gitu. Jeung omat deui wae abi mah. Omat ngalungna ulah ka darat. Jeung sieu pana kudu nu puguh ulah ku siki salak begitu. Komo siki kadongdong mah gitu. Jadi tidak akan ada lauk yang mau, tidak akan ada lauk yang makan gitu. Acan abi mah rek ngalah mangse blanak. Kunaon cenah upana ku batu batre moal tiasa. Kudu ku adonan gitu mang jeung segala rupana. Begitu pemirsa dan guys. Jadi Kubalanak ya itu. balanak eta mangse. Jadi kita menantikan strike selanjutnya Iya. di sini. Saksikan terus. Alajo underscore Angongo. Angongo. Fishing. Mantap. Angongo, acara ngobrol ngopi dan fishing juga. Sip. Jadi angongopis nya. Angongo fish. Ya. Wow. Aya anak komen, terus na ngobrol wae atuh ngusup-ngusup. Tah, ayeuna diturutannya. Nah, nguseup ya. Oke, naon atuh nitah naon deui sok lah ka urang mah. Bebas. Demi Anda gitu. Nah, Bebas urang mah. Bebas. Asal ulah nitah kawin deui. Kecuali urang aya dek ngabiayaan. Tah, hewe. Moal di dieu itu. Ramen. Ramen anu jomblo seumur hidup eta. Jadi begitu. Mang pangabalaskeun jalan cenah kumamun kitu. Boleh, dibayar. saya ngabalas jalan 30 cm saja. Dibayar. Dibayar. Cek cenah pangagalikeun sumur akan saya gali sedalam 5 cm lah, kalem tenang. Sesana Benar, kudu untuk gedung Anda. mah. Untuk Anda. Jadi semuanya itu untuk Anda lah. Iya.
Cek si Ana teh cenah naon keur aing ku apa ya cenah. Kali-kali mah cenah keur Maman cenah keur Toto cenah. Si anak hungkulnya. Si Ana hungkul cenah aing oge cenah Rahman hayang. Banyak cenah buat anak gitu. Jadi begitu pemirsa dan guys. Ya. Masih terus stay tune lah. Jangan lupa dukung kami di channel Lalajo underscore Angongo. Angongo acara ngobrol dan ngopi opi tamahan visi. Angongo, 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 acara ngobrol dan kopi Angongo. Fokus sudah jadi capuk Angongo. Cik 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 cik.